bersama suamiku Maksa, Bapak Megang Sakali, ada pesumpul Ibadah, para tokoh sesepuh anu aya di lingkungan sami ada kajian kuring, para wargi, para saderek, kanggo mamuksa pangkuring para wargi saderek sadaya, kanggo ngungkapkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah kedal wiwitan nyebat asmaning pangeran nu maha welas tur nu maha hebat kasadaya makhluk anu kumelit di lebet jagat raya ieu. Danget ieu simkuring sejanjuk ceruk catur mitutur para leluhur medar tradisi budaya Sunda warisan para pujalga pusaka cukup banyak astagina. Kak Neng Ratna anu insyaallah dinten enjing bade diakadan. Palawargi sadaya hormatun simkuring saperkawis simkuring pada nyuhunkeun widi dina galih anu wening dina manah anu setra hapunten anu kasuhun salajengna dina acara siraman urang samikeun bae persepsi mangga Bapak Teras Bayu sebenarnya kadinya. Tah ayeuna panginten anu ti payun eta mangga ku Bapak eta lilin pieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salajengna panginten sapu ibu bismillahan. Ibu sedang ngecakeun Aisan ka putri ibu tah ieu teh Aisan anu terakhir ti mama hidup gelis. Ti samet enjing panginten mama hidup Bapak sedang masrahkeun ka caroge hidup. Sok bismillahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok ayeuna Bapak sareng Ramana calik dina kursi anu parantos di sayogi. Mangga gelis. Ayeuna hidup tertegeun dina manah nyuhunkeun pangrido oge pangapura tilu jadi mama. Ma, dina danget ieu kalayan syariatna disakseni ku kadang wargi di payun abdi sejana haturkeun repu nuhun laksa ketika bingahan kada kasayan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. Ma, abdi cemas kahutangan ku mama dikawin abdi dikandung mamah tangtos kapayahan anu langkung-langkung siang kalayan wengi mamah teu boleh sumbergeun ka Rabbul Ijati tumamprah ka Gusti Allah. Ma, tina mamaras mamah anu sadasar-dasarna abdi nada hapunten tina sabudaya dosa perdosa tinantos dosa abdi nujanten putra moal kaetan seueurna. Abdi sering ngarahetan manah mama ulah kirana hapunten ka abdi mah. Mah kiwari ti harita bangsa kaliwat bari teu karasa hidup ayeuna Rasulullah Rasul bapak lacak popakun agama sampai mana geus parantos tulis di ajal dina burutan kodar nu maha kawasa hidup kiwari saja ngamimitian ngabalana sagara rumah tangga geura pernah lemian anak kita cekap bismillahan kudu istighfar dihunkeun pangrido ti mamahidan bismillahirrahmanirrahim bisa kita cari cekap sok ayeuna geura laporan berapa? Sapana tos dilap sok berhasil nikah. Lepas apa yang terjadi?
Aina kira sujud gelis tidak dapat sampai memandang kalian terdapat gending amanah hidup sejak nyuwunkeun pangampura ti tidak imam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunggu rahayu Bapak tangkal daraja. Pak, hapunten abdi. Salami ieu apa anu parantos ngayu abdi. Tenaga pedas jadi sudah. Rumaos abdi rumaos. Abdi sering musimkeun ka Bapak. Abdi sering bahak ka Bapak. Abdi sering ngaraheun amanah Bapak. Dina dengan iya cerik putih jatining bersih celak hati Bapak. Pak, abdi oge lega karidohan ti salira. Oge lega widi wireh enjing abdi sejak ngambah segala rumah tangga. Abdi sejak ngabakti kacaroge titis tulis duratan maha kawatun dan abdi Pak hapunten. Nah Pak, segera rampung kata putri Bapak. Teuing anaki jimat hati perang penting. Bapak mah karena nu ngayuga pun payah segalana apa mah mung saukur katitipan ku Allah ku anjeun ku barang ke alam dunia. Tuntas tugas Bapak mung sabet bieu. Tuntas apa ngasuh hidup. Tuntas apa berjuang kanggo hidup. Jung anakin sinanjuk, jung anakin sin jujung. Rumah tangga sing bisa ngawujud rimah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cek aku. So, ayeuna geura tangga ya tenepal sampai ramah hidup. Anu tos jadi saksi sampean ieu anu tos ngarenggah imit beurang jeung pentingna berjuang pikeun nyubadahna kabagjaan keluarga. Sampean ieu anu tos nganterkeun hidup dugi ka ayeuna. Alhamdulillah masih kada tiasa kabagjakeun ka hidup. So, ucapkeun cairna geulis. Bari nganuhunkeun ka nu jadi Bapak. Istighfar geulis. Diliseur kalepatan ka Bapak. Bapak anu kayuga salami ieu nyubadahan kabagjaan hidup. So, doakeun ku hidup. So, ayeuna lapula geulis. Prasungitan kita sujud dan gampang sampai ramah hidup beli. Kartekeun di mana hidup. Hidup sedang nyuhunkeun pangdoa oge pangridho tinggal Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup ini pangridho oge pangdoa tinggal Bapak. Nah, ada salah jeung anjeun panginten hapunten abdi. Hapunten sareng abdi kesempatan menjadi datang. Doakeun abdi teh. Enjing abdi sedang abdi kacaroge. Mikir mamaskeun Bapak. Hapunten abdi hapunten. Pangintennya dia. Doakeun abdi. Sekali dari hapunten. Abdi sering bahak jadi nakal. Cepat. Hapunten abdi.
BNI sejak hidup abdi ditika mama seneng bapak aturkan abdi salami abdi sering banget aturkan salami aturkan sebutkan pandoa tinggal jadi wahidnya suhunkeun tadi duana mudah-mudahan dinangke hidup bangsa ngajalankeun sagala umat tangga sumping lagi jeung kabagjaan. Sok Bapak nalaunan Pak jajabkeun putri Bapak karena kursi anu parantos disayogikeun. Sok supados lancar kanu bade nyiraman supados ngantri ngajajar panginten pangpayuna ku ibuna engke diteraskeun ku ramana sateras rakana usapkeun kana raraya bismillahirrahmanirrahim ya maksud bismillahirrahmanirrahim usapkeun tah kitu ieu cai pangdoa tinu jadi mamah hideung geulis usapkeun tah kucil-kucilnya sing nah, sok saterasna panginten sok doakeun ku bapak ieu putri hidup pina sabangsana ngajalankeun rumah tanggana sing pinanggi jeung kabagjaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sok tanean geus tanean ieu can dipangdoa tidak jadi lawan hidup geus tanean ku dampal panangan hidup nah sok usapkeun diteraskeun ku rakana sampai bismillahirrahmanirrahim. Karunya tirisan sampai raka anu pangadunya cai pangdoa kiraka hidup alhamdulillah teraskeun ka uang ya hiji deui pangteunya nya 7 alhamdulillah ya rabbil alamin. Di kodean heula nya ame sareng teko bismillahirrahmanirrahim sok cepengan di etanan ku abdi nya bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 alungkeun sareng tah sok
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau wardi sadaya